Dicaritakeun hiji poe aya budak anu lahir nyaeta Badak Pamalang. Badak Pamalang teh putra Prabu Munding Malati ti putri geulis Aci Malati. Ari Prabu Munding Malati teh kapilanceuk kasep Munding Sanggawati Prabu Anom Pajajaran. Anu mangkat ngalalana mangsa Badak Pamalang kakara sabulan aya dina jero kandungan. Waktu Badak Pamalang lahir geus nembongkeun hal-hal anu matak aher. Kahiji lahir teu dibarengan ku geuti jeung cacai lainna, kadua kacida mulusna tur kasep, katilu teu ngabogaan puseuk. Aya leuwih anu aheng umur 3 poe orok teh geus diceritan mentangaran ka indungna. Ku indungna dingaranan Prabu Kilang Kidang. Terus Prabu Gelang Larang angger ceurik kitu deui basa ku paraji dibere ngaran Prabu Sangga Waruli. Bakating kukuheul jeung ambek eta orok anu can dingaranan teh dicokot ku bapana. Tuluy ditalapung kacida jaungna. Budak Pumalayang di angkasa nyaragrag sarta nyangsang dina regang kembang campakna warna. Di kahiyangan nyaeta ti gedong Sang Hyang Nunggal ninina turun nyokot eta orok. Tuluy ditimang bari ngawih ari lagu anu dikawihanana rupa-rupa pituah, di antarana ngeunaan bilangan taun, windu, bulan, jeung poe. Poe anu nuju teh kudu gumulung manunggal kana diri si jabang bayi. Selain ti eta, ninina oge mihareup sakan incuna jadi jalma nu gede wawanen. Jadi lalaki lamit lalanang jagat sarta mere ngaran Badak Pamalang. Ngadengi eta ngaran ti ninina, orok anu tadina teu eureun-eureun ceurik teh langsung repeh. Tuluy bae sare tibra dina regang kembang campaka warna. Kacaturkeun aya heulang raksasa anu burindil keur neangan hakangeun kadinya. Eta heulang teh piaraan Demang Patih Nagabali, menang ti nagri Nusa Bali. Helang neangan hakaneun kadinya lantaran sakabeh sasatoan anu aya di Nusa Bali geus beureun dihakanan ku manehna jeung anakna. Datangna kadinya teh rek neangan hakaneun sasatoan atawa jalma, sabab kudununganana dimenangkeun ngahakan jelema asal ulah-urang nagri Nusa Bali. Badak Pamalang masih kene orok kapanggih ku eta heulang. Tuluy dirau dibawa ka Nusa Bali sarta dibikeun ka anakna. Badak Pamalang dihakan di teureui buleud. Tapi Badak Pamalang teu paeh ngacicing dina beuteung anak heulang salila 8 bulan. Hiji mangsa Badak Pamalang kaluar tina beuteung anak helang liwatan bujurna. Bujurna anak helang bedah nepi ka paehna. Badak Pamalang oge maehan helang indungna. Lantaran sayang heulang teh aya dina dahan caringin anu ngaroyong ka kebon kembang, Badak Pamalang turun ka eta kebon kembang. Manehna ulin sakadeuk di dinya nepi ka kebon kembang teh raruksak. Ari anu boga eta kebon kembang teh Putri Lenggang Kencana. Adina Damang Patih Nagabali. Badak Pamalang kapanggih ku Nyi Putri, lain diambek tapi kalakah dipikaresep. Badak Pamalang dikukut sarta diurus ku eta putri. Sanajan disumput-sumput oge teu burung kanyahoan Badak Pamalang ku Demang Patih Nagabali teh. Badak Pamalang kudu dipateni lantaran dianggap urang asing anu bakal ngaruksak Nusa Bali. Badak Pamalang dibantingkeun kana patok wajah anu tohaga, lain ancur eta budak teh kalah seserian asa dioconan hayang dibantingkeun deui anu leuwih tarik. Demang Patih Nagabali mawa palu besi terus dipake nyeunggeuh Badak Pamalang. Eta budak kalah asa pecetan, malah menta dipindo deui, menta dipencetan anu leuwih tarik. Nenjuk kitu mah Demang Patih Nagabali teh ngarasa sieun terus bae kabur. Tidinya Badak Pamalang neangan indung puputna, nyaeta Putri Lenggang Kencana. Lantaran ngarasa sedih, indung puputna maehan maneh ku cara luncat kana curug. Kapanggih ku Badak Pamalang dibantuan ku Mustika Anjing cicitana. Putri Lenggang Kencana dihirupan deui terus bae barali ka Kaputren Lenggang Kencana. Badak Pamalang dibere batur ulin,
Hayam jago anu sakti ngaranna Kendri Haji Malang Dewa. Eta hayam teh bisa ngomong, nyati manehna badak pamalang nyaho. Yen di Nusa Bali loba menak asing anu di panjara. Badak pamalang minta diantar ku hayam ka eta panjara. Saterusna atuh banyak pamalang merangan Demal Patih Naga Bali katut para penggawana anu katotol gagah tur sakti saperti munding rarangin jeung gajah rarangin tapi kabehanana oge eleh ka sekten badak pamalang. Akhirna mah Kasep Munding Sanggawati jadi raja di Nusa Bali sarta kawin jeung putri-putri anu garelis baraya urip musuhna.